lamun hayang dagang maju ya, dagang sendal beak, sepatu beak, sore gasupun ka toko isuk beak, dipaling beureum teman. Eta babacaan tadi tah. Babacaan kedua azin nasi bil hajatu kan ja'alahu ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'. Nah, ini datang ke amik baik ini cukup tak datang darinya. Jadi sebarang macam loba-loba dibaca seperti 999. Bu, ngajoakeun waduh. Seringan baca eta. Insyaallah eta babacaan eta hikmahna lamun dagang insyaallah. Lamun urang jadi lurah moal kebal deui diangkat ke Allah pae diangkat kemana tuh lurah jadi camat mualnya nama tuh yang jadi camat orang bisa jadi bupati lurah gak bisa kuari mah ya nanti cek kula we orang bojong sana udah siap jadi bupati ku boleh didukung melayani jadi bupati kula ngadukung asal bere haji pendi tas miliar udah nggak usah amin we kadoan teu naon teu emang lu tolol mah kos itu lah mah. Nah di alam arwah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menyeru maka ayat tersebut maka arwah ngajawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik maka ka anu endek ngalaksanakeun ibadah haji geus ulah babacaanna naon eta bae apalkeun tikuari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak eta bener tilu kali maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beres eta rabbana atina eta be labbaik Allahumma labbaik ya Allah babari ngiri dan ngomongkan babacaan cara sholat nu fardu eta ge hidayah hidayah mah cicing we wasana cicing teh kudu lebek-lebekan teh kudu geus wasana ya ini buat lebek-lebekan moal wasana teh kudu teh ngan bagusna doang afdalna maca labbaik Allahumma labbaik berangkat sehingga ade di dia berangkatna jam sabaraha lamun jamna jam lain jam makruh maku sholat misalnya lain ba'da subuh atau lain ba'da asar eta sholat sunah safar Usolli sunatas safari rokatai lillahi ta'ala kayak ada lagi monyet gajah teman safari aduh nah itu tapi lamun diberangkatkan ba'da asar Hasanusi beserta ibu ulah sanajan anu tarik geus sholat sabar ulah kangekeun atau pada subuh memeh jam 6:30 lah ulah sholat sunah safar ulah geus langsung we make baju biasa berangkat teh kudu sholat sunah safar jadi sholat sunah safar ulah dilakukan di waktu makruh berangkat tidak diberangkatkan di adanan heula kos pae kan di adzan. Iki di adzan. Mun adzan sorangan. Ada sorangan bae. Asal sih mun enggak berangkat ke turun adzan sorangan sakadaeknya nanti. Ngan ulah komat disunahkeun adzan tapi ulah komat sebab lain rek salat. Okos kurang nguburkeun mayit cek Imam Syafi'i sunnah
di adanan. Tapi berbeda jeung kakara keluar orok ka dunia. Lamun orok keluar ka dunia lahir ibuna sunah ceuli katuhu di adanan, ceuli kenca di komata. Orok eta kakara keluar ti rahim ibuna ka dunia. Kuari jelema endek asup ka kuburan, dek bali berarti dikubur, ditasbihkeun hukumna jelema nu maot ka jelema nu kakarak lahir ka dunia dina pada kudu diadanan. Ngan kudu aya perbedaan antara musabah jeung musabah be. Lamun orok mah nya adzannya qomat, tapi lamun dek paeh mah dek ka kuburan mah adzan bae ulah qomat. Tengetkeun da kos kitu ge tah. Ieu kula sering jasa ieu ngadenge nu qomat. Mungkin nanya di jero kuburan sholat. Allah. Loh, itu aturan ngan teu bagus. Urang teh kudu sesuai jeung aturan. Sakali deui. Orok mah adanan ceuli katuhu, komatan ceuli kenca abeh. Manehanana nu pertama kadenge ku ceulina asma Allah. Jadi gede setik nyana geus ngadenge oh padahal aing di adanan di komatan. Saking di adanan di komatan tilok salat sia. Ngomong mah. Nah, aing deuk ka kuburan mah adzan bae ulah di komatan. Sarua deuk berangkat ka tanah suci sunah adzan tetapi ulah komat. Nah, lamun pohon masa bodoh ieu keur carita ieu. Bahkan lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae. Nya ngajejes teh ngajejes teh baju-baju. Nah, dijampean kutu kali hikmat geus. Wiridan wa azin finasi tadi geus. Menta doana kasosane tapi macet bae. Adan tengah peuting di tengah imah opat arah ini ka kulon aju ka kaler aju ka wetan aju ka kidul adan urang adan di tengah imah sorangan ka kulon ka kaler ka wetan ka kidul tengetkeun opat arah ya abdi maji lantaran namun teu maju-maju kan saru bisa ngapung masjid teh bayu. Nah, bisa anu ngaberangkatkeun indung bapak. Ai maju makan kan urang bisa kawin deui. Ka kulon heula ngitina. Adzan biasa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Lain qomat adzan. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Saarah 1000. Siapa ini diberi jajaten be, gitu heran aing mah. Moal maju datang ka irah ge. Ini bere 1000 bok. Berarti sarua jeung gajeun aing mah susah ge. Siapa hayang hiji jadi sugi. Teu beres urang bojong mah dasarna. Serius para bae. Sebab nu mantap teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus, ku kiai biasa geus, nyana ngawit geus, teu maju-maju. Di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun. Mungkin aya gangguan ti luar, mungkin dirina kurang menerang, maka ku azan 1000, mun bisa saarah 1000, lamun teu bisa 1000 bagi 4, jadi sabaraha? 250. Ku coba ku ente dimulai jam 9. Di 9 coba ini hayang nyaho aja. Ieu mah hayang deuk sugih deuk teu mah hayang nyaho beneran. Ada 250 kali 250 saarah sabaraha jam coba. Lamun sajam berarti 4 jam. Tinggal kumaha ente we kula ge can orang ieu. Atuh teu mah can orang susah teh mah. Pajar sopo gua dipendi mah tolol. Lain orang susah dan orang dagang.
atuh ulah make speaker ulah puting-puting wiridan make speaker beres ya anak buah. Tah serius sih balai nalagan ulah nu mantap ngomong gitu kunaon di dia betelu lain nalagan ieu karasa. Oh berarti lain sembarangan ye di jampe berarti adzan di jampe berarti adzan ok ente ka mana neangan jampe na hese di bojong kono betelu kieu ini karasa ieu karasa lain nalagan telu berat ieu telu malulu ieu. Wah, kiai sok nyawa. Ih, pengen dicekal hiji bisa ya. Tah eta wiridan. Hiji tadi wa'adzin, nomor kedua jang penangkal ilmu anu ku urang teu dipake kahayang azan tengah peuting 4 arah. Lamun bisa 1000 saarah, mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji angatkeun da sia deh teu kudu bebe jadi kakula hadiahan para kiai seperti eta lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha mun aya gangguan ge tadina maju jadi henteu tadina hebat jadi kurang ieu berarti aya gangguan ieu adzan 1000 kurang hiji berarti 900 pengen susah banget bisa ngitung aja. Saya kurang hiji sih 1090. Tuh beres. Nah, itu